Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui simkuring Safi Oktaviani Salang. Simkuring Isana Dini Hidayat. Di dieu simkuring bade ngabewarakeun salah sahiji tempat wisata anu aya di daerah Cianjur. Di mana? Di wewengkon Jalan Desa Babakan, Kampung Tangkil, Desa Babakan Karet, Pusat Kota Cianjur, anu sok disebut The John. Ieu The John salah sahiji tempat hiburan jeung peran penting. Contona sapertos aya panelitian ka sakabeh tempat. Salain ti eta, The John ngabogaan tempat anu luas nyaeta sakitar 25 hektar anu dibogaan ku Pajon. Tempat ieu kasohor di wilayah Cianjur anu loba sasatoan jeung taman anu indah tea di ieu tempat. Salain ti pangunjung lokal, aya oge pangunjung ti luar kota jeung ti luar negeri. Di The John aya tempat panghiburan sapertos renang, flying fox, balon air, sepeda air, manjat tali. Aya oge trampolin. Jeung deui aya tempat panginepan atawa pangsarean sapertos villa jang pangunjung anu ti luar kota atawana ti luar negeri. The John anu lokasina di Jalan Desa Babakan, Kampung Tangkil, pusatna Desa Babakan, Kabupaten Cianjur. Gini ramenya di John teh. Ya rame, alhamdulillah abdi ge teh acan kantos kadinya teh. Teh acan kantos. Supados leuwih terang mah hayu we urang ninggalikeun langsung laporan ti tempat anu dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, patepang deui sareng abdi Fajri Amatul Nur dina acara Warta Cianjur masa kini. Pamirsa sadayana, simkuring nuju aya di salah sahiji tempat wisata anu aya di daerah Cianjur, tepatna sok sering disebut The John. Anu aya di wewengkon Jalan Desa Babakan, Kampung Tangkil, Desa Babakan Karet, Pusat Cianjur Kota. Mungkin toh dari kemarin sih ya? Oh mangga, Teteh tadi sama sareng raraisangan. Menurut teteh hal menarik naon anu aya di tempat ieu? Menarikna anu di tempat ieu teh pemandanganna endah pisan sareng aya wahana-wahana. Sareng tujuan teteh ka dieu bade naon? Bade liburan. Oh, liburan. Sareng rancanganna. Nuhun sareng rancangan. Terus menurut teteh teh di tempat ieu teh aya keindahan naon? Aya keindahanana di tempat ieu teh aya kebun binatang, aya kolam renang, aya wahana-wahana sanes. Tanggapan teteh tentang tempat ieu teh naon? Tanggapanna tempat ieu teh endah pisan. Jadi saya pengunjungna ka dieu. Kaayaan di dieu teh kumaha sih, rame atau kumaha? Pengunjungna rame pisan di ieu tempat teh. Nuhun atunya teh atus perhatianna. Ya. Balik deui ka studio. Kumaha tanggapan rame henteu eta tempat hiburan teh?
Oh gening tempat nanti menarik pisannya nih. Komo sareng neng mah. Ah bisa wae mah. Ayo atuh engkeun mah urang jalan-jalan ke tempat itu. Mun hayu supados kitu mah hayu we supados terang mah hayu we urang langsung ngawawancara petugasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, simkuring Nia Nur Aini bade ngawawancara salah sahiji petugas anu apal ngangeunaan ieu tempat. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji petugas anu aya di ieu tempat. Hai Bapak Haras. Tahun sabaraha dijadian di Bogor? 2003. Terus disambung dengan tempat ieu hal-hal wae anu menarik. Sebenarnya dia adalah permainan volleyball, handball, bola renang, sama hotel. Terus siapa yang saha pemilik ieu Dijon? Pemilik Dijon itu yang namanya Pak Jon. Pak Jon. Salian ti warga lokal, aya teu pengunjung di luar kota atau luar negeri? Dan Tempat anu sering dikunjungi tempat naon wae? yang sering dikunjungi oleh orang-orang ini sekitar sini sih hanya kolam renang dan taman-taman atau hotel kebanyakan. Tahun baraha Dijon diresmikeun sareng dibukana? Diresmikan total nama tahun 2009. Sabaraha luasna tempat Dijon ieu? 25 hektar. 25 hektar. Pernah aya kejadian anu kejanggalan di tempat? Kejanggalan sih nggak ada Bu, cuman ya kan ini masih bertahap gitu ya Bu. Biasalah kekurangan jalan apa gitu. Nah, tempat ieu disebut Dijon. Asal usul dari nama Dijon. Asal usul nama dari Dijon itu memang yang punyanya gitu. Yang punyanya Pak Jon. Jon. Kira-kira sabaraha pengunjung anu sok datang ka ieu tempat? Di hari-hari biasa kurang lebih 200-an lah gitu ya. Kalau hari-hari libur itu lebih sampai mencapai ribuan lah. Sama libur panjang juga. Iya. Hatur nuhun Bapak Sami-sami. Oh gening luasnya Dijon teh nepi ka 25 hektar gitu gini. Mun luas sakitu kaayaan anu aya di Dijon teh supados teu nyangkol kana waktu cekap sakitu wae warta anu tiasa kesimkuring didugikeun kirang sareng leuwihna nyungkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, geuning Dijon teh rame nya. Mohon nyata alhamdulillah abdi kita can kantos ka dinya teh. Mun rame ya alhamdulillah abdi teh can kantos ka dinya teh. Pan bieu ge. Ramean memang mohon alhamdulillah.